Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Taifur Abu Yazid, guru bahasa Sunda SMP Islam Fatahillah Kota Sukabumi. Alamat Jalan Ahmad Yani nomor 329B Kota Sukabumi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 angkatan ketiga, program studi bahasa Sunda Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi aksara Sunda. Mangga, wilujeng nyakseni. Assalamualaikum. Maka KM-na disiapkan satacan belajar. Satacan diajar ayo urang ngadoa sasarangan ngadoa di kawitan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nampes. Kumaha damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah satu acan diajarnya Bapak bade ngemutan deui ka hidup sadayana jalaran masih kena dina kondisi pandemi ya. Terus aja aya Indonesia terus mulai turun kasus Covid-nya. Urang kedah tetap jaga protokol kesehatan urang. Gunakeun maskerna kade pamintos sering saya pengajaran tidak langsung kuih heula terus bebersih heula salin heula supaya urang teu nyandak virus ka bumi. Nah, eta ka hiji. Terus anu kadua dinten ayeuna saha anu teleban? Awul sareng Sadila, sareng Nabila, sareng Arul, sareng Hajami. Seurannya. Kunaon cenah eta teh? Ajen. Aya sakit aya? Aya. Nu sakit tak? Aulia sareng Pani. Ya, sareng Pani. Ya. Nah, mugia anu kalabat dinten ayeuna nu nuju teu sing disehatkeun. Nah, minggu kemari urang tos ngabahas ngeunaan aksara Sundanya, ngeunaan angka. Kita geus paham ngeunaan aksara angka eta. Sareng ngabahas oge ngeunaan rarangken nya. Satacan eta urang tinggal deui ayeuna kanggo pembelajaran dinten ayeuna. Sampai dinten ayeuna urang masih dina materi aksara Sunda nya. Sabaraha dina minggu kamari diajar ngeunaan aksara suara, aksara ngalabeuna, rarangken jeung angka. Nah, kanggo dinten ayeuna ieu tujuan pembelajaran urang setelah menyelesaikan aksara Sunda dan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis aksara Sunda, merangkai serta mendemonstrasikan kalimat menggunakan aksara Sunda sesuai kaidah-kaidahnya.
dengan menumbuhkan rasa santun, kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Tidak merangkai atau menyusun nulis ku aksara Sunda, nu terakhir tidak macakeun tulisan aksara Sunda. Mengidentifikasi bentuk dan tata cara penulisan aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya, menyusun dan menyajikan teks aksara Sunda dengan memperhatikan ketepatan bentuk dan kaidah penulisannya. Nah, dia anu kudu di target pengajaran orang dengan ayeuna. Jadi kita kudu bisa menganalisis, kudu bisa mengidentifikasi aksara Sunda, terus bisa nyusun dan menyajikan aksara Sunda. Nah, kami baca di kalimat bapak-bapak ngalah alah ya. Muka dua Uwa tara kamamana. Terus muka dulu Iraha caca pamajalaya. Babarinya. Nah. Jadi ia masih keneh menggunakan aksara dasar ya. Dina lamun kecap ngalageuna aksara ngalageuna jeung aksara suara ya. Can menggunakan darangkeun. Ayeuna cobi masih keneh emut henteu hidup ngeunaan materi nu kamari. Ya. Tah di dieu aya 4 jenis kecap. Nah, cobi ayeuna ieu naon? Coba leres teh. Ya, nu kahiji ieu rima, leres. Nah, terus naon ieu? Ramu. Salajengna Ramo nya. Nah, jadi masih kene ingat nya rarangken gunana naon. Nah, coba Bapak bade naros ayeuna naros ka Iwan lah mendekatnya. Wan. Kamari urang si ada rarangken ya. Rarangken aksara Sunda. Nah, di rarangken teh kabagi jadi saudara jenis. Tilu. Jadi tilu laras teh. Barasnya dan nambahin kan tilu teh. Luhur handap sajajar. Luhur handap jeung sajajar. Jadi rarangken teh dibagi di masar posisina nya, posisi ditulisna. Aya nu di luhur, aya nu di handap jeung aya nu sajajar. Ya. Saya Iwan kemungkinan pami tadi kan mesti sebatkan ya rarangken teh kabagi jadi tilu. Aya rarangken handap, rarangken luhur, rarangken sajajar. Sadayana teh aya sabaraha ari rarangken teh? Aya 13. 13 nya. Lamun rarangken luhur aya sabaraha? Aya 5. Nah, aya 5. Rarangken handap? Aya 3. Aya 3. Lamun anu rarangken sajajar? Aya 5. Aya 5 ya. Jadi 5 di luhur, 5 sajajar jeung 3 di handap. Saya aya kecap pramuka. Lamun bade nulis kecap pramuka, aksara naon bae anu aya lamun nulis aksara Sunda kumaha cara nulisna? Nu kaji urang geus heula? Pa. Nah, supaya jadi pra dinaonkeun tambahan ku panyakra. Terus salajengna ma ya. Sakan jadimu dikumahakeun panyuku. Nah, panyuku nya jadimu. Terus
aksara naon di? Ka. Karena kalau digunakan Jadi kumaha. dari kumaha ya. Ya, terus. Tah, salajengna aya kecap Sri Kandi. Nah, lamun geus kecap Sri Kandi ieu kumaha? Naon heula ditulis? Sa. Supaya jadi Sri tambahan naon? Banyak. Nah, jadi Sra. Supaya Sri kumaha? Panggulu. Ya. Terus Ka. Ka. Terus. Nah, terus dikumaha dia nah. Pamae. Nah, pamae. Jadi kan. Terus nah. Tambahan naon? Nah. Jadi Sri Kandi. Nah. Nah. Aya kecap ngabring. Lamun geus ngabring naon bae? Nah, ya tambahan naon teh? Terus asal naon? Ya. Supaya dibring kumaha? Jadi bra. Jadi bri. Terus hah? Panyecek. Ya, terus pembantu tuh. Nah, panyecek jadi bring. Jadi di nasi karakter yang bisa diikat dua rangkaian ya. Jika dia kecap bring berubah, tambahan panyakra jadi berat, tambahan itu panggulu jadi bring, tambahan panyecek jadi bring. Nah, satu dua ayo mulai tampil. Pahamnya? Nah, kamu ayeuna kurang bagi kelompok lantaran ini menghadirkan hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 orang. Nah, kurang damal kelompok ya. Kurang berkenalan dengan kita. Ini ayah habis. Terus ayah apa? Terus ayah Putri. Ayah siapa ya Om? Siapa? Ayah Rani. Guys, ayah Rizkia, ayah Jida, terus ayah Muti, ayah Rifki, terus Iwan. Ayah Fakri. Kurang diacaknya, kanggo nentukeun kelompok masing-masing. Kurang pilih heula kelompok hiji ya. Maka kelompok ini mau membantuan apa di kelompok ini? Ada yang nih, ya, kelompok.
Nah, masih kelompok hiji. Ayah Putri di kelompok hiji. Yang terakhir, kelompok hiji yang terakhir. Ada banyak. Abdurrahman. Terserahnya, dia kelompok hiji. Ayah Alka, Leoni, Putri, Salam Raffi. Ayana orang ka kelompok 2. Ayah Aris. Aris di kelompok 2. Aris bakal direncanakan siswa ya. Terus anggota nomor 3. Ayo guys, kelompok 2. Saburang deui. Biasa ngabe euy. Ayo Rizkia ya. Nah, jadi kelompok 2 Ayah Aris, Ayah Siva, Ayah Gais, Ayah Rizkia. Nah, kelompok 2 Aris makasih Aris. Naik. Nah, lagi bulan terusnya. Nah, terus berarti ini kelompok 4 Ayah Gibran, Muki, Rifki, Salam, Irwan. Kelompok yuk. Mangga aya nama tidak biasa kempel dengan kelompok masing-masing. Kelompok hiji paling itu kelompok 2 dia itu kelompok yuk. Nah, pancena aya dina ya pidana secara berkelompok ya, diskusikan terus kalau itu sekarang petunjuknya di jualan malam tinggali halaman amigiti. Nah, dirinya aya kompetensi dasar dan sampai satana. Terus tinggali anu kegiatan hiji. Coba guys bacakan kegiatan hiji naon petunjukna turunan. Pek hidup sawalakeun ieu kalimat aksara Latin jeung babaturan sakelompok hidup. Laju terjemahkan karena aksara Sunda. Nah, jadi numpah hiji hidup terjemahkan kalimat nu aya dina kotak aksara Latin salin karena aksara Sunda. Sok mangga pidamel diskusikan jeung rencanana masing-masing. Mangga tiasa dipidamel ayeuna. Ya aku
tos rengse daerah. Nah, kami atas kurang cobian tulis di payungnya. Saurang-saurang. Jadi tidak harus pahamnya kumaha carana nulis jeung ngarapkeun aksara Sunda nu saluyuk jeung aturanana. Nah, kanggo ayeuna tidak tugasna ngarang ya. Ngadamel hiji paragraf ya, hiji paragraf. Saparagrafna minimal 5 kalimat ya, saparagrafna minimal 5 kalimat. Terus supaya tanya sangkan dalam berbeda bersuara dengan baik, mohon caranya sok tuliskeun tanam baik kemarin kak kawas pasaran kemarin senpak nah baik dirasakan juga lantaran ayatnya virus corona teh terakhir sisikeun naon coba contohna naon tapi teu bisa aman. Nah, misalnya bisa ke mana cara di mah terus di masker pakai maskernya tapi menculikan corona ya so selesai. Nah, kami atas Bapak nanti ngeluarkan link di WA Sobi tidak upload fotonya karena link Google Drive Bapak ya. Ini orang varios sesarangan upayun orang tampil ini orang kelompok kilo belah orang parisa anu kelompok kilo. Nah Cobi dibaca ya, orang baca ya dibaca kan ulah ku kelompok kilo deui nya. Kurang cobaan baca ku kelompok hiji ya. Katingali teh gara-gara corona. So lanjutkeun. mun bade angkat keluar kudu make masker. Jadi teu sumanget diajarna. Ya. Terus atur nuhun Putri. Yang nak sedayana kamu Putri. Baiknya. Kelompok 2 berarti dibaca
wacana ku kelompok tilu. Usaha wacana. Oke. Bogi kasih hari tadinya. Mangga. Cara ngajaga diri dina virus corona. Ya, terus. Kudu ngalaksanakeun protokol kesehatan. Lamun ngumpul kudu jaga jarak minimal 1 meter. Ya, tetap ya. Kita harus bagi serena. Nah, coba kebaca ke sini ya. Baca. Kelompok hiji baca ku kelompok 2. Diajar dari Sabila jaga daring keras, Mang. kulit rasa jenuh Rasa jenuh keras. sabar Saya selalu beraturan jadi terus biasanya sesemangat terus kalah jadi males jadi mama kalah jadi malas terus diajar online terus oke ya kuota ya satu teman saya minta tolong beri siga. Nah, kumaha nomor hidup babari maca aksara Sunda. Ya, lumayan gampang lumayan hese ya. Nalika orang geus apal geus wau kana bentuk rarangken, urang pasti ngerti kana aksara Sunda anu leuwih lengkap. Ya. Lengkap. Nah, malah kapayeuna nama tidak bisa menggunakan aksara Sunda ke kepentingan anu sejen ya, semanfaatna. Biasa jadi lain industri misalnya orang ada mau hiasan gantungan kunci tulisan aksara Sunda ya. Atau orang kalau misalnya yang gaduh catatan harian orang bisa ada catatan harian itu aksara Sunda jadi berarti kita bisa ngertiin. Atau orang ingin sablon kan nyablon baju aksara Sunda ya jadi bisa gaduh nilai ekonomi. Nah, saat itu heula kanggo dinten ayeuna aya bari taroskeun? Paham sadayana? Paham. Lamun di orang nulis aksara Sunda biasa? insyaallah Lamun di orang maca biasa? insyaallah Ada udah baca orang Sunda ya. Kudu diajar, kita kudu apal ya. Kudu bisa terus mulai menggunakan aksara Sunda. Lantaran di salah sahiki orang terus bapak orang ternyata baru aksaranya juga aksara Sunda. Satu acara pintas, ya. Mangga, lebat kenali, web abad, ya. Kami entos kami lebatkan kode benar, ya. Hiji 22 898 hiji. Ya guys. Kemudian mangga sanesna. Dari mana? Ini 2 kilo 4 5 genap 12.
Kau sedaya nanya? Ya. Nah, ya soalnya dibaca di payun ya. Mangga urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Aksara Sunda. Soal maka hiji aksara rarangken dina aksara Sunda nu fungsina pikeun ngarobah vokal dasar A jadi E nyaeta paneuleuh, paneleng, pamobat, panghulu. Loading. Adanya A, jeung U, cuma E. Cuma E. Oke, next. Tak dari terus mengenalkan rarangkeun namun baik. Kata kuncinya ngali trong berarti O. Kalau ayah huruf O di mana? Kita jawabannya. Nah, yang biru, kuning atau warna hijau? Kata kuncinya ayah di huruf O. Tinggalin kemana ayah huruf O nah balik. Salah ayah ini. Salah. Messi. Ini salah pakai bangunan juga. Dia angkanya, angka ya kan kedua. Soal terakhir. Sri Kandi. Aksara ngalageunana aya naon bae? Nah tadi. Masih jalan. Nah, ya. Coba orang tinggali hasilnya. Muka hiji aya Irwan. Katilu Irwan. Irwan pasti katilu. Kadua aya Sipa Gisni. Muka hiji. Nah, muka hiji guys. Ya, Irwan pasti katilu. Kaopatna aya Alka. Kalimana saya tadi? Rizkia. Ya. Tah, kanggo dinten aya nama urang cekakeun sakitu pengajaran urang. Urang tepang deui mingguan payun. Nah, mingguan payun urang pas kana ulangan ya. Ulangan aksara Sunda. Nah, jadi kita dipersiapkan ya, hafalkeun deui aksara suara, aksara ngalageuna, rarangkeun, angka, kumaha cara nulisna, terus fungsi rarangkeun kumaha ya. Nah, tepang deui minggu payun, sarta acan ditutup, mangga KM siapkeun heula urang ngadoa sarangan. Amin. Tanya waktu lagi orang ngadoa sasaran, ngadoa di kawitan. Ada soal.